بالبركة والكرامة Syekh Abdul Qadir Wali. Alhamdulillah para jamaah sedaya kurang terus istiqomahkeun dina awsal shalawat ulah dieunang shalawat minimal sapoe teh teu nama 1000 mesti kurang teh apa teh bisa baca shalawat itu 1000 mesti kurang 1000 apa teh ulah itu sapoe teh dilakukan untuk ada shalawat jelas kalau nasi goreng ngaji jenis karena ciptaan Allah jadi ulang teh anu mantap teu maju hidup teh kosok nyaekeun kana makhluk Allah ngagu goreng kana makhluk Allah ngagu goreng kana rezeki Allah jadi rezeki Allah teh diberi saeutik teh jadi itu ningali itu goreng sama goreng patut itu tah urang banyak dari berbau dari penyakit korupsi jadi ngaji jelek ngaji goreng karena makhluk Allah itu tah kita mengatakan ulang teh gerak di ayeuna teh gerak balik arahkeun hirup teh jadi hirup teh kudu ditentukeun kudu di urang dari batu jadi kudu di urang gerak tentukeun urang teh kumaha itu sama hirup teh apakah nyebrang wae apakah ada kuling wae apakah ada kumaha urang ieu gitu gerak tentukeun ayeuna mulaina hiji tong lepas tina istighfar hiji pangkalna tong lepas tina istighfar lamun jelema teu ngalaksanakeun macakeun istighfar bila kailaan hatena teulas bila kalilan deui bakal jadi kos setan kumaha iblis kumaha iblis teh sombong maka sombong lah aing geus make jubah aya mah geus gagah aja aing jadi kiai tajong gitu masyaallah itu masyaallah itu tah hese itu gitu ya itu mana nu hak mana nu teu hak gitu eta kitu dina kailan eta mun kurang istighfar sapoe-sapoena maka dina kailaan bakal tedul wiridan bakal embung sholat bakal hoream gitu kan ngaji embung pasti jadi usahakeun istighfar minimal urang bersih terkuat mah 100 gitu istighfar kita dari lagi 100-nya dari lagi di gawean mah dari lagi melintas benan gede jenai cek batur teh itu mana mah itu soleh anyar gitu Ustaz anyar aja jenai entah sok ada dengan omongan batu jenai di kumaha ge penting salamatin diri urang gitu salamatin diri urang dan emang itu ujian sunnah di kanjeng Rasul hiji bakal loba nuhun teh kalau nuhun sunnah eta mah sunnah geus tah ieu jelema mah hiji aya nu teureuskeun kadua aya nu resikeun geus kabeh ge tong saha tong kelas ustad kelas mak itu tuh kelas Pak Ros ya kelasna aya nu geuleun ke Pak Ros da enak nak kudu digeulehan para seurang itu kabeh masyaallah kabeh komo ka Mang Waji mah tuh kirinya kabeh komo lamun urang mulai dina licak kana bener entong bener ku ngaji ini lah aya bener ku ngaji paling itu tina ieu jelema teh pantes sudah terkeun turun dan Pak eta make cuma gitu. Lamun urang kabeh ge setiap jelema ngalakukeun kana kahadean dicak kana kahadean satahap ujianna terus aya anu bertahap
karek kurang diajar ngaji ge diajar ngucapkeun jeung babaturan kade atuh eta teh meunang euy haram sia mah kiai lain mulai sia mah ustad lain bos ustad sia mah teh tuh da sabarman anu syiar mah ustad unggul lain kabeh wajib setiap muslimin wal muslimat jelema mukmin jelema mukminat jelema Islam wajib syiar kan lain Islam unggul lain matakan urang teh kudu syiar rasa hawai siar mah kade lain tugas kiai hukum urang kabeh bakal dihisab banyak kullu ra'in adwiyati berarti urang teh kudu siar ka anak kan jadi pamajikan masya entong kieu kade tutup auratna haram eta teh siar urang teh ka pamajikan urang make baju siar urang ka anak ningali anak teu beres pakaianna urang di bejaan sisar ieu atuh pakaian teh itu tong sumulucun kitu siar kana siar orang perintah siar lamun teu siar teu ngabejaan kana jadi anak jeung pamajikan siap-siap wae dinusul di akhirat digusul bakal dinusul rasakeun itu tah siar teh penting itu kunai haji teu ngawaro atuh lah teu ngawaro urang siar geus kitu nya termasuk kalau jamaah sadayana sing seukeun ku urang taos istighfar gitu istighfar teh saestuna mah urang tidinya ajamkeun dina diri urang niatkeun moal uih-uih deui kana ngalakonan maksiat eta pentingna mah bareto urang resep main judi ayeuna tong main judi bareto urang resep maksiat ayeuna tong resep maksiat bareto urang resep minum homer ayeuna tong minum homer bareto urang resep riba ayeuna tong hayang riba bareto urang resep disogok ayeuna moal hayang disogok da eueuh can pemilihan pan aya pemilihanna jogok deui capat deui hari dan naik kana dieu banyak imalin pepadahan cuma telur geuning masalah gitu aja masalah eta gitu orang teh jadi kudu dibedakeun kan lamun urang nyaah kana tolak ilmu nyaah kana urang kana ibadah jaga kurang akhlak urang jelema balik haji begitu balik haji sing nyaah kana hajian lain hayang disebut haji tetep kudu dijaga hajina bareto aing resep maksiat ayeuna mah jadi haji mau maksiat bareto resep ningali ting-ting ayeuna jadi haji era moal tinggal ting-ting kudu jaga ibadah mah asli mah haji mah para jamaah sadayana haji mah asli mah ayeuna di Indonesia ringkur di Mekah di Mekah mah ngalah unggul melakna mah di dieu melakna dieu di Mekah ngalana melakna dieu di mana we cicing tempat urang cicing dirinya melakna siapkeun pelah-pelah kudu dijagaan keur hajian mah ngalana di mana keur nalika wukuf di Arafah ta eta ngalah haji geus beres ngalah haji mah balik ka Indonesia nah urang Indonesia di Indonesia dipelakeun hajina jagaan hajina letahna tadi ngabohong mulai dunia raksa urangnya dina ibadah sholat, dina ibadah puasa, sehingga teh gitu, lamun teh gitu hirup teh gitu gitu mual aya anggeusna karesep mah mual aya tungtung mah, urang resep lalajo mual aya tungtung mah, paeh makan mah Para jamaah sadayana lamun inget kana aurat ieu urang aurat teh can tembus kana hate bener. Sholawat teh can tembus kana hate. Zikir teh can tembus kana hate. Lamun geus tembus kana hate mah teu hayang. Geus benahan diri urang. Benahan. Insyaallah Gusti benahan. Anu penting mah urang jalankeun hirup jalankeun ngan sing hati-hati. Sing hati-hati. Jaga urang mulai gitu. Mulai tina ucapan Islam. Masya Allah geuning kitu para jamaah sadayana hiji lobakeun istighfar
istighfar urang munajat ka Allah Gusti abdi mulai penting ayeuna istighfar ka Gusti Gusti nu mampu ngahampura kana dosa abdi moal deui ngalakukeun kana kamaksiatan hiji nu kadua mun urang hayang ditarima tobat ku Allah sageus beres tobat entong hayo cicing wae salat henteu puasa henteu kedah dikubur tadina maksiat teh tadina urang resep lalajo tadina urang resep main urang resep ngalakukeun riba kubur eta riba kubur eta main kubur eta maksiat ku kahadean itu tanda tobat jelema teh sageus beres moal ngalakukeun kana maksiat kedah ngalakukeun kana kahadean arek ditarima tobatnya Gusti lagu masyaallah tobat teh teu salah kadar eta mulai dibentuk tina diri urang urang lek naon wae ge nu penting beresinna diri urang terus bener diri urang benerkeun ku urang lain teh aya kacacadan sakabeh jelema ge aya kacacadan dan tempat jelema mahal hoto wanisian tetap aya poho kita aya hilaf kita aya salah mah dek kelas kiai ge tetep salah jeung hilaf mah aya ngan eta makan hilaf jeung salah mah dina hilaf mah aya pangampuran ya Allah lain aja aing aja mah teu meunang aja ieu urang lalajo teu meunang malah mencara paehkeun lalajo siap we disiksa siap urang mah kalau mencara ningali kieu ningali kaya asal teh kaharep teh hirup teh kitu lamun anu lamun geus beunghar mah dek rajin sedekah kieu nya geus beunghar dek anu mulaina teh ayeuna entong teh lamun jelema ayeuna kaayaan ayeuna ge hese endek pura bere hese dek sedekah hese lamun dibere beunghar leuwih pelit lamun beunghar beukinya teh ya coba we urang rasakeun terkadang urang Gusti hayang boga teh sakieu ieu sunana saking mambunga beureum laksana kabeh geus dibere duit ih kurang keneh malahan paur meusing dia itu tah masyaallah matakan sing hati-hati kade geus ngagoprak mah di kuburan karasa urang teh saya tak kitu tah istighfar kurang mulai astagfirullahaladzim mulai di mana mulai kurang istighfaran heula urang istighfaran heula eta urang istighfaran teh urang terus kurang beuneu suku hate awak istighfaran termasuk jakar urang istighfaran anu berat istighfaran astagfirullahaladzim masyaallah terus kata urang gerak kieu urang lamun zikir kan sok aya Allah bayangkeun urang keur harita nyebutkeun Allah keur sakaraat urang terkadang lamun urang nyebut Allah kana maot asa urang anu moal sakaraat urang teh lamun keur zikir teh kitu keunna Allah eta teh urang teh bayangkeun keur sakaraat anu keur sakaraat teu aya anu bisa nulungan anak urang kan bareng cewek itu memajikan itu hukum. Nah urang lobak istighfar benahan mulai ti urang ti ayeuna da fungsina ngaji teh tinggal menahan tapi kalau lamun ngaji para jamaah sadaya lamun anu teh dilaksanakeun tetep ikan di nama-nama Gusti ieu teh jadi dilaksanakeun tapi hayang dipasihan taufik tiasa ngalaksanakeun suami para jamaah sadaya isaban mah adeungan kene abdi adeungan kene para kiai isaban bisa
tiap naon anu geus diucapkeun didalilkeun maka ieu hadisna sesuai jeung hadisna kada enak punten-punten para jamaah sadayana seueur jalmi anu kos ustad tapi teu ngadasarkeun kana hadis jika nu paham ada itu punten-punten eta ngan anu jelas urang penting ngaji kita penting istighfar ini nu kadua seukeun ngaos sahadat tajebkeun mana dina hate terus urang ngaoskeun bari jeung rumasakeun diri bahwa teu aya anu wujud liwat Allah. Urang teh asal teh itu kunaon jadi sarombongnya. Kunaon jadi papangeranan asal teh urang teh coba urang tina naon aya na paras, urang tina naon paras. Tanya ka paras tina naon urang asalna. Nama urang. Ai paras di saha lahirna? Di saha lahir? Di saha keluar di mana? Keluar di mana? Keluar lahir di mana? Di emak, ai emak digawean ku saha? Oh. Kade ku tukang cilok. Ieu power ini kana teh aduh teh salah bin kana ya. Gitu ya. Emak urang teh digawean ku bapak urang. Asalna tidak cai mani. Coba eta urangnya. Masya Allah, urang teh hina teh mah. Didapalkeun ku Allah tina cai mani jadi segumpal darah. Tina segumpal darah jadi daging. Nepi kaki urang teu dibajuan ku Allah keur nalika di jero bisa hirup. Direjekian ku Allah, beres kuburan keluar di pakaian, aya pakaianana, aya rezekina. Dibere mobilna, dibere motorna, dibere imahna, dibere taleuna, coba nih kumaha mikirna. Pas nu burung sia teu salat. Ya, pikiran kadinya geura mikirna, tong mikir capek wae. Aing usah capek budak ieu budak itu. Dan moal bisa ngarendah diri di hadapan Allah, lamun satungtung urang masih kene ngarasakeun diri. Moal dari depan Allah mah tapi kudu hina urang mah nu kitu. Gitu. Sti dari bagaja ngamanan ku kitu ge para jamaah sadayana. Urang teh ternyata para jamaah sadayana diciptakeun ku Allah dina jaimani asal. Gusti dalunya masyaallah urang teh di kandungan 8 bulan teh diberi rezeki ke Allah 8 bulan keluar ya saya bisa nama urang baru nyebutkeun duit gede setik terus urang diparapan ke emak urang bapak urang usaha emak urang terus ngawapan di pagian di olehan bisa jadi mengatakan terpantas temulah saya akan Allah berpikir karena apa terpantas adek udah laki kade lalaki mah dua kewajibannya hiji pemajikan kedua Allah sosok kalian pemajikan baik pemajikan itu sih baik jadi pemajikan galak hati pacaran itu jarang pulang tiupan terus sirah tiupan asal dari satu tiup gitu kalau main depan orang abis hidang sih ya hidang sama kita berdor dan kita besar sih ya kita ke ustad itu orang kali itu jangan paling tidak ada masalah lalu jadi itu mahal teh kewajiban ulang dari kewajiban pukul dah salah mah nah kalau kurang dah kalau tak ayat tilu ada kalau teh sekarang kalau tak ayat hiji we kalau tak ayat tilu hiji kalau asli ulang kalau asli tapi asli kalau mah disebut kalau teh hiji kalau kurang mengalah itu kurang kedua mitoha teh kolot dek urut dek lain urut tetap kolot kan kalau nyebut lagi sama urut mitoha temenan bisa murka ke rumah temenan kan tetap punten-punten gimana kadang sok aya jelema kalau teh taras suntahan anak teh kalipun ke rumah anak teh namun ka mitoha ge anu urut disebut urut sama urut mitoha temenan
tetap ekor doakan nu katilu anu katilu kolot teh guru setiap guru eta teh kolot tilu aslinya benda kita tuh itu kolot teh kurang kolot ada bare duit karena tuh gara di palai kolot kurang kau aing kesel akan kolot teh mali aku ya kolot gara warisan henteu eta kolotnya durhaka gitu pas parah sih kan. Masya Allah Gusti dari kerja orang itu kan Gusti dari dan kita kata orang Gusti lalu Masya Allah Gusti kalau jarahan orang mulai di jalan gade orang yang hadiahan membantu sholat hadiahan Masya Allah orang bersama ada nah kurang mah dan gambar tapi dan gambar kurang mati atau aksesoris mati sorban aksesoris imam aksesoris imam orang tersiar pakai juga teh pakai sorban tersiar kurang mah ditambah deh kususur bari nyusur kurang mah supaya non supaya tidak bari nggak bohong apa harus bereta susur mungkin badogol awi susur apa tidak kena nggak bohong itu mata kan nggak bohong itu mata dan kemarin nggak bohong atau pakai badogol awi mau beak sebenarnya intinya gitu susur gak ada sudah susur sesudah gak ada pahalanya beda 27 beda lauan asyuko disebabkan di rasul pak amar bisiwa kemarentahkan karena silap, kenawajibkan karena silap itu sebab siapa berarti karena mata kurang mati bagi susu dari rokok susu maka perlu gitu ya kurang kalau mengingatkan susu itu pakai susu gitunya kurang mengingatkan kakilan susu sedihan kene kakilan HP sedih kakilan HP mah gitu mulai kaya gerakin sunah kaya dosa tumbuhkan jalankan kita ayat kesehatan jelma orang nyusul ya bersih hayang setan teh nyaralat dina hukum setan teh nyaralat dina sorban setan teh nyaralat dina jubah sorban teh nyelap dina kopea sorban teh nyelap dina samping masakan kemudian balik tadi dibabetin jubah teh ganti itu pakai kameja maka terlajo pokoknya kalau lahir pakai jubah terlajo tewak tewak guys di bajuri kiranya hari dan masalah gitu dan kalian sampai coba orang pakai sorban lengkap coba setannya ngarayat di jalan malulu jadi mana pakai sorban sisi lain karena termulai setan kita itu pantas terhujan setan mulai kita setan itu kira akhirnya orang lain kita batut lain setan Masya Allah pada masalah gitu ya Abi gimana nyaritakeun setan ya. Jadi kenalika Kanjeng Rasul sahabat. Jadinya pada zaman sadayana kain jami milu ngaji. Begitu milu ngaji anjeun mampu teu cenah kitu. Ngalawan setan anggota 70 setan luar biasa. Itu lamun anjeun siap ngalawan eta setan anjeun ayeuna balik copot duit dengan sedekah. Eta cek jamaah, cek hiji jelema, kaulah sanggup ngalawan 70 setan. Kaulah rek balik aya kan? Itu. Balik nyopot duit, kayak mana? Barang kakaratak aya duit teh, begitu aya duit eta aya pamajikanna datang. Cek pamajikanna tong dicokot eta duit. Kadiekeun. Kadiekeun duit. Pikir kali jongklokkeun salakina, ulangkeun eta mah duit. Eta salakina makati ka majlis taklim dan kami ka kiai. Cek eta kiai teh
kumaha anjeun keleh apa menang hari nama kaula ngalawan 70 setan sanggup kene tapi aya ibuna setan datang ibuna setan galak ibuna setan datang tapi itu kan bisa eleh dari ibuna setan itu 70 setan eleh kene tapi aya ibuna geus teu kuat masalah itu tapi kayak gitu kalau dari kita begitu masalah mesti gitu masalah kita itu masalah seperti orang ini mulai syahadat dari istighfar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tatekeun kurang kalama eta teh asyhadat teh ngabedakeun sehingga urang ngabersihkeun urang asup Islam usaha dan syahadat ulama syahadat rasul sah di ulah kieu mana kudu syahadat deui dan tadina kita syahadat lain Islam henteu urang mah memang geus Islam itu kudu aya syahadat deui eta mah syahadatna bikin ngabersihkeun kana hati urang anu memang loba dina hati teh kamusyrikan urang teh hati teh loba musyrik kamu loba percaya saya ke Allah dan teman-teman kemungkinan kabeh jelema ka Allah mah teu percaya teh itu tetep we urang mah dina hati nurani nu paling jero mah tetep loba mah teu percaya ka Allah coba gerak urang tong kabatur diri urang eta mah khusus pribadi urang gitu urang pangborning itu dina perkara dunia dina perkara dunia lamun aya naon aya kakurangan jadi sajabangan eta teh sok nyanyalah kana rezeki nu diberikeun ku Allah ngarasa capek urang dina usaha leutik rezeki ti Allah sehingga urang ngarasakeun diri urang anu ngadatakeun kana rezeki geus malengos tah eta kitu musyrik kopi teh musyrik gitu kan begitu lah dia musyrik lalu lobanya kalau musyrik kata untuk dibelahan mah bahaya awaknya bahaya kan lain bau bahaya kumaha urang mah hiji tarimakeun hirup heula jalankeun anu urang samistina jalankeun nu penting nama tong niatkeun kana ibadah sakitu jalankeun urang usaha jalankeun usaha tong niatkeun kana ngaji urang usaha terus tong jalankeun tong pasti kana salat jalankeun urang ka salat itu jalankeun urang zikir maka deh kudu boga patokan ulah diangkat boga patokan lamun jelema teu boga patokan zikir ongkos nang layanan udah iya hirup tetap ka masjid ngilu pengajian ngilu lalajoge ngilu kene main ge hayu kene kumaha teu sakitu ge uyuhan punten uyuhan teu bisa ngajamin di mana tempat paehna di mana tempat paehna teh coba kumaha lamun ninggalna keur lalajo mending aya keur salat banyak keur ngaji mah malah salat keur lalajo teh itu lah matakan lamun ukuran zikir kurang yang patokan zikir nah patokan ku zikir itu supaya diraksa terus diraksa tinggal hayang mual itu tersep istilah sugan imat ulur rina asukan yang baraya itu imat tetangga mangga jangan mati rata rata iya asal juga kan ini segitu orang kersian supaya batur teh bisa milah mana ustad anu kana maksiat mana ustad anu maksiat kita bisa milah mungkin kita benar mah ditunjukkan ku Allah
Bener jadi bener tiga ayat 7 ya Allah. Itu tah. Stin lalu abdi mah sok karunampun puji dosa lupa maksiat ditambah-tambah memang itu terasa sebenarnya terasa sebenarnya kita pun uji di akhirat ayo uji ya Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Umar mah setiap poe ditulis kehadian jeung kagorenganan ditulis unggal poe teh mulai ti isuk nepikeun ka isuk deui ditulis tulis isuk makan ka mana dirinya ka mana deui terus ditulis ditinggali ditalaah setiap penting ditalaah begitu beres ditalaah aya we tah hal-hal anu ngewa harita keneh Sayyidina Umar mah digebuk awakna kanyawana keriraha kanyawana keur sawaktu ku Sayyidina Umar loba tapak cambuk dina tombong urang ge kudu mah pintur tah lamun geus aduh ieu geus dipanggil ya presiden bubur nyopot sakit kana urang gebugan awak urang aya ngarasakeun jawab urang teh kudu dididik urang teh ku batu dididik urang dididik ku batu apa ya jadi kan urang awak urang bakal dibeuleum diri urang pasti dageun hesenya masyaallah eta nah syahadat urang teh asyhadu an la ilaha illallah balik di urang ka Allah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tanamkeun minimal 33 ke syahadatna atau 11 teh tong ditinggalkeun enggak salat mah astagfirullahaladzim 100 syahadat atau 33 nah baca urang terus minimal sampai sapeting atuh baca terus sapeting supaya naon ninggal urang dina poe eta maot urang geus maca istighfar geus maca syahadat nah ninggalna biasa ngajar urang isu ka aya nya ayeuna urang cek awak aing ada jagat cek nu gering teh aing aduh pae dek pae teh nyawi dek nu gering dek nu jagat moal mah da urang mah ingkar wae tetep kana ingkar da aing mah dihayang-hayang teu bisa dihukum teu bisa nah urang disayakeun ingkar kana perkara itu ingkar ayat 2 anu mata pikanyewa hiji mau jelema kabeh kana maot mah nyewa bu kedua duit nyewa 2 duit bu 2 duit teh gitu nyewa kerja jalan sadaya itu kan maot dan matakan urang teh tujuan tawasul supaya bisa membuka terus urang membuka asyhadu an la ilaha illallah beres eta karek aon sholawat minimal sholawat 100 atau alus nama 1000 apa itu alus tadi tong dihitung nyeklantas bewe di warung nyeklantas be urang keur gawe nyeklantas be da aya riwayat kieu para jamaah sadayana urang teu wiridan nyeklantas be ieu we nyeklantas be teu wiridan ku nyeklan ge geus mahal tasbih mah tapi urang nyeklan naon lobana kalentas be urang kalau teh HP we ge bija HP sing we tik telepon eta pelemah ini ngewa ini mah teh tereh pae tapi nyeklan HP-nya ngewa nyeklantas we pantes kira ai baheula mah ini jeung aki-aki teh nyarek tas teh. Nah, pantes ayeuna geura ini ayeuna. Coba make tank top. Itu make sepatu. Itu coba karenyat deui. Kulitna ge hap dikieu-kieukeun hanteng bari kieu tadi. Eta da di mana-mana di hareup ge sareng Mekah kieu kitu. Ini teh kitu eta nanti saat ini teh kade tong dianggap kieu
Kuing mah bener di itu teh ibadah di haram di Mekah punten. Lamun teu disiapkeun di Indonesia mah. Tahu mah dek teureun ke men moal selfie ke mah di itu mah hayang ka kita. Itu aya wae teh. Hese urang dek hayang ngahusukeun urang teh ge hareupeun haba mah sugan husuk. Di dina teh bisa husuk mah tetep itu teh husuk. Dan ciri-ciri teh husuk tentu. Mun dina husuk, itu tenaga husuk sami. Gitu. Itu kan itu bisa kurang diangan-angankeun lamun cirik memang pasti bisa cirik. Tapi soal ibadah dengan kehusuan jadi kurang cair. Jadi nah, minimal kumaha maca shalawat tak? Minimal mah sallallahu alaihi Muhammad terus. Dan lamun urang geus pernah ka Masjid Nabawi, kamakom Kanjeng Rasul, kabayang maca shalawat teh dihareupeun makbarok Kanjeng Rasul. Itu putah. Di kabayang jadi dalam geus ka makamah. HTT pada jamaah sadaya beda dengan geus ka makamah. Katakan si abdi ge mengadoakeun si kamarkah kabeh. Kamarkah kabeh. Lain di bangkur bohong. Kita bisa ngarasakeun geunana itu hese urang teh dosa teh numpuk teuing. Istighfar teh hese. Urang mah istighfar urang bohong atuh. Bohong. Ayeuna ngarepeun ngaji, hayang ikhlas ngaji hese ngaji teh. Itu dak kieu. Haji ting aya kieu umpama teh urang saumpama ngaji begitu ngaji intinya gufiro lahu mata qaddama qabla ayatua dihampura dosana sampai ngalekakeun dosa nu mana dihampura urang teu nalika rek makat ngaji. Itu tentu kabeh pan. Apakah dosa leutik? Apakah dosa gede? Tetep lamun dosa leutik teh mah dosa gede mah halangakeun. Ngahalangakeun. Nu paling hesenan gitu. Kamaksiatan dina panon hese ngaletaskeun. Aya dosa anu hese dilepaskeun tapi lamun balik teu maka bisa lepas. Bisa lepas. Urang di Indonesia istighfar sahadat Gusti hayang dijaga teu bisa. Maka ka Mekah dikesakeun ku Allah bisa terlepas. Itu dosa teh hese kan. Upama tong sakali-kali ningali anu sangkutan ketegenan dina kamaksiatan makan timbulkan hari makan. Soalna kieu lamun dina maksiat lamun sawaktu jelema jenuh. Jelema jenuh sekan jelema etik jenuhnya jenuh yuk resep teh kana nginum yuk urang nginum setiap jenuh teh pasti nginum momen aya di jelema resep teh main jenuh yuk urang main pasti main. Itu kene lamun jelema sering ka warung mengerong jenuh ayo urang ka ditu itu loba garawisan pasti kada nginum. Eta teh ngaranna kamaksiatan anu geus ngeunah karasa nikmatna setiap urang aya titik jenuh bakal kadinya lupa. Ngaleutik istimewa. Ngaleutik Masya Allah istimewa. Para jamaah sadaya nu jelasna cekal urang tah astagfirullahaladzim sana suara pamangkara tadi dan istighfar terus ke dalam urang berjamaah istighfar sakit tambahan terus sahabat kiri urang mulai kayaknya sahabat pemain terus sahabat mah ayam kali itu ayam itu KBP itu katakan pantes pada jamaah sadayana jelema hebat teh lain ukur jabatanana jelema hebat teh lain keker awakna jelema hebat lain hebat tina hartana beunghar tina hartana hebat teh bisa ngalawan tidak perkara aing dina ngalawan sahabat teh air parupa pada air parupa matakan yang paling penting urang seetik itu hayang langsung lah. Da mau bisa langsung
setik mulai kurang naon ieu nya anu kira-kira kurang lebih robah itu tukang bohong mulai raksana lah eta geus beres bohong ulang teh geuningan kieu resep keneh ini kana main mulai jauhan main beres main aduh asal sepae teh ini kali hiburan teh mulai muntah itu mah tetep itu ketika payah ge sing siap-siap lamun kitu keneh hirup payah manten siap-siap ke digelar misalnya digelar bakal digelar aku urang satu alhamdulillah itu ya alhamdulillah usaha heukeun kita alhamdulillah tina syukuran Allah biasa syukuran udah mata teu dibere heula teu dibere ningkat teu dibere naon teh paulun karunya karunya ujug-ujug beunghar bahaya moal ngaji teh itu moal ngaji moal nah alusna urang dibereki jadi berek ngaji karunya etik naik gimana hidup marga kabeh juga ada kabeh urang tong boroni sakit usahana dulu luhur jelema boga sagala eta tanya urang kali-kali ngan nanya lain dek kabita dek ngaji diri nanya ayo urang kan nanya kanu beunghar teh dek nuturkeun lain dek ngaji diri lain urang kalau ngobrol jeung nu beunghar atuh hayang teh beunghar urang sok kitu aneh ujung-ujungna naon taunya yang kosi anu mun si anu mah buduk kalah hayang buduk urang sok aneh lamun ngobrol jeung nu beunghar hayang jeung nu beunghar tengenan ngobrol ke jeung pejabat hayang boga jawab kitu urang aneh cek adu mah jelema pang aneh-anehna padahal ku Allah geus diaprokeun jeung nu beunghar ku Allah diaprokeun jeung pejabat ku Allah diaprokeun jeung nu sekean nu leuwih luhur derajatna ti urang aneh kunaon urang lain nyontot hikmah ti dinya atuh tina kahirupan batur hal hayang nuturkeun deui batur loba hutang ieu loba hutang deh jadi mah jual masalah hesenya hese gerak urang sok ngajalan di kana miskin sok bisa salah miskin deh gitu Gusti sok tingali hikmahna urang ningali anu geus kolot Gusti dikete beureun kitu lamun abdi panjang umur teh geus kolot teh geuning hese hayang ibadah kitu tah abdi ene dibere moral Gusti dan moal-moral wae pas jadi kolot gitu hikmah teh kitu kan katakan entong telat panon tong ngicep lamun dek kahareup ulah gitu ulah telat panon ngicep lamun dihareupna aya jurang ngicep saeutik silakan begitupun juga jeung kahirupan ngicep urang panon ngicep kahirupan lebih bahaya akan kudu waspada tadi waspada ka pamajikan urang kade lamun pamajikan urang teu ditinggalkeun sing melang sing boga kamu ulah diangkat abur-aburan nuhun ke jika kamu tidak lima bulan mulai dari ulah dititah urang pamajikan teh komo bari dinten auratna angkat ka hareup itu ya lamun teh kepentingan ade si boga rasa harima bersih jadi dayus Masya Allah nah eta lah yang penting cekal heula eta poin pertama istighfar kedua syahadat katilu shalawat cekal heula eta sing kuat mun lebih bagus beres eta dilaksanakeun karek aoskeun hadiah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ya Rasulullah Abu Bakar Siddiq Rasulullah Al-Fatihah terus minimal bacakeun hadiah tidak emak jeung bapak urang minimal aoskeun urang bacakeun Fatihah itu
1 tahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun 15 tahun ngamalkeun eta beda diri, bakal beda dirina, bakal beda kehidupanana. Entong kudu nungguan warisan, entong kudu urang tergenan ka jelema, rek Allah bakal diangkat. Asal syaratna eta. Ngan ku saurang mah istighfar teh pang mumpungna, sahadat pang hoream-horeamna, shalawat kitu ge lamun dek aya nuhurkeun aya berkatan karek shalawat teh antep. Allah ya Nabi yang kulo ada berkatan kayak bina tali sorangan mah atuh hayang we cobaan urang rajin marhabanan tapi keur nalika sorangan urang siapkeun marhaba. Urang rajin maca istighfar hadiah dina keur tahlilan urang sorangan maca kitu di mah kudu aya produk anu diombulkeun kan dikeun nyelametkeun diri urang. Eta mah ngembangkeun di luar mah ngembangkeun lamun dia dikembangkeun di luar ngembangkeun urang mun urang biasana istighfar di dieu ke istighfar di tempat tahlil ngembangkeun ke istighfar di tempat wudhu ngembangkeun urang marhaba di imah sorangan marhaba begitu marhaba urang ke aya di air marhabana kedurunkeun ngembangkeun. Jadi nanaon ge kudu mulai diri urang heula. Itu kan istighfar kitunya ngembang-ngembangkeunana insyaallah faraja masalena iman urang can asupan pembahasan nah kita supaya urang teh hiji ngarubah kenaik atau ningali kana egois kenaik geus kumaha we urang aya mah ridho ka Allah jalankeun urang ibadah nek muruting di kumaha ge urang mah ibadah ka Allah geus wae kitu ibadah ka Allah geus itu nek kumaha ge mangga teh teuing dan jelasna urang jalankeun ibadah ka Allah sabisina urang jalankeun cekal urang eta aurat hiji istighfar kadua sahadat katilu shalawat cekal eta teh diparake ku jelema-jelema sakti urang malam astagfirullahaladzim teh asa biasa sahadat asa biasa sahadat teh lain kira lo baca banget mun tepit mah kana sasaranana ngaku ge bisa sakti sarati maca itu sakti urang mah penting nyawa ieu sina urang penting mah istighfar fungsina supaya urang teh kusaha kahinaan dosa sahadat urang supaya mantepkeun kana tauhid shalawat urang nanggung ka kanjeng Rasul geus sakitu intina urang mah da kula hayang kasaktian ulah nyoba-nyoba kieu Gusti atuh kali-kali teh kan sok macam mana kitu Gusti atuh hayang saeutik mah aya setika karamah tituan saya aya saeutik sakali we ulah coba urang teh sareng geus dibere karamah tituan saya dan urang teu ngarasa dibere karamah teh kabeh urang teh dieu teh geus dibere karamah tituan saya dan urang asal teh teu ngarasa tinggal ilmu tinggal sing percaya karena Gausul Agam ku diberekeun ku Allah kamuliaan katuan seh urang ngagem katuan seh nu setiap ngagungkeun berarti eta bakal meunang karamah katuan seh dibang yakin hungkul sakitu jadi nu jadi masalah urang mah tadi teh nyata balik mah wah deui balik mah teu yakin deui gitu balik mah sabar kitu simpel teh nasihat nah jelas para jamaah salehna eta kacekalan urang astagfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad auskeun urang bari baca hadiah auskeun bari urang di warung dari tempat damel gitu ya ini geus asa isu mulai gawe baca syahadat baca istighfar baca syahadat baca sholawat itu ini warung tempat usaha maju itu usaha maju itu bagi lihat berjalannya
Gitu. Coba-coba orang dina zikir, namun geus asup kana tahapan godaan lain kira. Godaan lain kira. Jadi orang zikir sallallahu. Tapi geus nahat wiridanana gete jelek. Jadi aya nu mah gitu kan gete gitu nya mah masalah atuh jadi geus jadi mal bener ya bisa mah geus. Kita nya dikira-kira tah masalah geus tegan wae ora jalan sadayana. Gitu ada jadi korban orang baik dikir jadi korban pemajikan masih ya kan dia batur kain kedikir berangkat teman-teman gitu ya dan tek itu murah-murah yang khusus aing geus patahan di depan mah anggar keur heula kitu itu sahati kali heula kitu di mana kan barang ulun mah heula itu terusin apa entar dikir gitu ya masyaallah da sering gitu teh orang Jawa Tengah tadi gitu teh coba aja cobaan entong kudu dimuhil entong kudu dinu angker entong diimbah tengah imah cobaan gitu cobaan emang gitu jangan gitu kayak karek hilir gitu bau isengit naon gitu mulai kan gitu tapi mual ai sengit nak sengit kampar mah jarang sengit kampar mah tuh urang geus mabur dia lah geus masalah imah pocong datang di para jemaah wiridana salah kira-kira gitu nya wiridana betul pasti dah gitu. Nah itulah para jamaah sadayana seungit kaambeul langsung hiwin seungitna mulai tina seungit pandang heula gitu. Memang undang bertendang. Kajian sih urang tujuan karena Allah ka Allah tetep pujian kana aya wae. Allahnya dek ka Allah justru semakin kurang ke Allah ujian semakin dibandingkan tinggal jikir lain ke Allah mual ayo jikir karena berkat mah mual mulai ujian iya bagus lah jikir teh meuli pas sehat wah syekh begitu pas sehat berkat gede pas sehat banget ketika orang Jawa gede dari kata kayak gitu ya bisa ya, dari nggak biasa gitu. Tapi beda-beda jikir di mana tempat jikir mah ulah di diri ulah dikir, kayak pelbang ngaji di luar mah aya duitan jikir sarwakeun gitu. Masih beda-beda. Ngaji Quran sampai ngaji Quran di mah jadi kuburan asa beda rasa teh. Antum di kuburan asa nyicingan gitu ampun gitu. Ampun gitu. Ai di mah itu nyicingan ngagoreng. Gitu ya. Ayak ikhlas ngaji di kuburan coba toh yang dibayar. Itu ya ada malai katanya. Satu daik coba di kuburan untuk dibayar. Nah, saya tetap cobaan tuh. Pamit coba pamit. Dia lain banget, jika pun dibayar cek ada buka ibadah alhamdulillah ayat ikhlas kieu ayat barang sabiku urung sih majikan yang enggak makam. Sortar di makam gitu ya. Gede-gede lah ya. Cobaan aturan cobaan pahit inti nama urang teh supaya mainkeun hate da ilah jeung ilas wae dina hate urang nya aya dina hate urang dina mana urang itu jeung teu ridho aya dina hate urang itu aya dina hate urang jadi eta mah keur ngabelajarkeun hate urang asaan kurang gitu teh itu ngeuna apa teu dari kuliah teh itu ulangannya nyalah ka kiai kieu teh waktu itu oh dulu itu Aisyah ditawarin nggak di kuliah wae gitu ya gitu inti nama hati orang itu sama tema itu ya meneta Gusti lagi kayak kereta masyarakat ternyata insya Allah bulan doa Allah insya Allah usaha iwak kosna oke insya Allah masih kena yang ngobrol dia akan masuk karena kita insya Allah kita mulai karena kitanya dan mulai karena kita sudah menahan mulai dari awal sudah menahan sudah menahan dari mulai menahan itu sudah menahan mulai kurang dengan doa sesuai begitu tak mulai sudah dengan pasunatan gitu mulai sedikit
Masya Allah, coba ukuran di benahan teh. Jelasna pada masalah inti nama dina aina kurang kade cekal dan aurat anu bersangkutan jeung pangabutuh urang teh butuh pangabutuh ya Allah kurang istighfar. Kurang teh butuh supaya akidah jeung tauhid teh lurus, lumakeun syahadat supaya tong nyimpan. Kurang teh butuh karena saperti kanjeng Rasul lumakeun shalawat matakan hirup dasarna. Coba kali-kali lamun aya kolot baheula sok aya nya. Ayeuna mah sok aya deui jampena teh jampe dina manusia sakit jampena teh pakai syahadat. Syahadat teh lain kira. Syahadat teh lain kira. Lain kira sama syahadat. Urang we menyebutkeun biasa syahadat. Lain kira syahadat. Jelema nu fasik ge bisa jadi terpasek. Kita masuk ayatnya tidak akan kita memang asyhadu an la ilaha. Itu kan bahaya saksi berpasek mah. Padahal mencari akad kita sih hati-hati. Ulah resep lalajo itu kita jadi saksi. Yang kita penting nang nyawa itu bisa jadi saksi. Lumayan kayak apa kan saksi gitu. Ayo jadi saksi. Ulah perlu beneran jadi nyawa kebetulan. Nah, kita para jemaah sekalian insyaallah hiburan-hiburan pembahasan dengan masalah hadus. Mesti ada pertanyaan entar. Kita para jemaah sekalian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.